Asampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bantrok Bandung terus ngagorowok. Kang Dedi ya, Kang Dedi aya nu keur udud jeung ngopi. Nih sama Kang Dadang Simet. Atuh medio anu ngarokok pamali ulah. Ngopi cenah nya sok atuh sok. Ngopi cenah ngopi. Waduh, Kang Dadang Simet. Bantrok hari ini bersama Mr. Ronggeng akan ngomongin soal udud dan cikopi. Nah, ini ada apa ini? Kebiasaan orang Sunda kalau lagi nongkrong ngudud sambil ngopi. Nah, maksudnya kumaha? Positif negatifnya kumaha? Kita tanya sama Kang Dadang Simet. Dadang, kumaha Kang Dadang? Ngopi teh naon atuh Kang Dadang teh? Ngopi mah naon atunya? Pohon deui. Kenanya ngopi teh ngolah pikiran. Oh, eta. Ya, emut. Ngobrol pintar. Ya, pinter. Nah, ari udud? Udud mah untuk duduluran. Wah, bisa wae udud duduluran. Untuk duduluran. Bantrok Bandung terus ngagorowok. Kang Dedi ya, Kang Dedi. Aya nu udud jeung duduluran, untuk duduluran. Aduh, aya wae. Oh, punten. Tadi mah ngadieu ngadaweung di dieu. Terang-terang aya nu video. Atuh pamali nya. Gini, kita tanya sama wargi Bantrok. Udud dan ngopi untuk kebiasaan kita sehari-hari itu manfaatnya apa buat kita? Dan kekurangannya apa? Kita tanya langsung ya di komentar di Bantrok, di komentar ya, di komentar. Ingat. Gitu mungkin tanya. Saya. Namun eta aduh ai kada nama anu jeung ngarokok mah ulah di video atuh. Allah. Ieu jelema teh kunaon nya? Pan judulna ge udud jeung ngopi. Nah, pertanyaanna naon manfaatna keur urang-urang anu sok ngopi jeung udud? Mun urang eta teh aya manfaat jeung henteuna naon? Sok sebutkeun di komentarnya. Iya. Gitu. Ari kopi mah kan ayeuna udah di naon disebarluaskan masalah penanaman kopi banyak gunanya, asal kopinya kita minum kopi jangan pakai gula. Begitu. Kalau pakai gula karena dia sudah manis, terlalu banyak nanti diabetes. Memang kayak ngasih pula supaya lebih manis. Ya Allah, ngajerit maratan langit, ngocek maratan jagat. Ya. Nah, nu jelema cedit mah ya bakal teu maslahat hirupna.